Dedeh teuing ieu alam nu sakitu endahna ayeuna keur katarajang ku hiji wabah jeung musibah di mana-mana. Wabah beuki meuweuh beuki riweuh lain beuki eueuh. Duh, Covid-19 sing engal-engal teu aya. Duh Gusti, sing engal-engal teu aya ieu wabah teh. Manusia ayeuna lir ibarat dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban, bingung kudu muntang ka saha, bingung kudu neangan ka saha, bingung kudu gorowan ka mana. Duh Gusti, enggal angkat deui ieu wabah teh. Meh sadaya makhluk muka bumi tambah iman jeung takwa ka Anjeun. Duh Gusti.